Ada jangan adangnya ulang akhirian ka Pak Haji. Nya ge Pak Haji geus kolot kieu. Dar, jeung Pak Haji mah teu bikin ka mana oge. Moal sieun kakarek atuh joy urang ningali Pak Haji Hamid sagalak eta. Punten Pak Haji, punten Haji, punten pisan. Punten Pak Haji pisan. Abdi teu kumaha mantun ka Pak Haji punten pisan. Ayeuna ya ka dieu teu di luar juatosan. Namun ali penak selang bumira gitu maksud teh. Cek Mang Adang hari teh bajeng ngacong-ngacong leungeun ka Pak Haji Hamid. Geus kitu Pak Haji Hamid pok deui cumarita. Di dunya ngan hiji-hijina bapak nu sableng. Nu eueuh kanyaka anak. Dan aya kadua nganuhunkeun ka jelema nu geus nulungan jeung tanggung jawab. Kalangkah embung jeung ngajauhan. Ieu mah jeung Pak Haji bakal panjang urusanana. Katingali Mang Adang tias banget nana waktu eta. Kumaha Pak Haji, ayeuna we langsung ayeuna we Pak Haji, langsung cok bawa ka dieu ayeuna. Tapi panggihan heula ka Pak Haji. Leos atuh harita ngaleos Mang Adang. Setengah lumpat mana ninggalkeun urang duaan na waktu harita. Asa curiga Adang teh. Jika anu bermuka dua jelema teh tah. Ieu mah kudu reuyan ku Pak Haji jika nama urang warah ku Pak Haji. Lain tujuan naon Pak Haji mah be saladar jelema kitu teh lah manukana di dunya teh erek ribuan tahun. Nuhun Pak Haji. Urang hayang ngomong ka Pak Haji Hamid nu sabenerna, tapi pamikir urang lamun dibejakeun na waktu harita tangtu nage Suten bakal terbengkalai. Turta pikiran urang kena teh lain bakal nguruskeun Suten, bakal nguruskeun masalah. Dipidem we ku urang teh na waktu harita kulantaran sin picatureun nu leuwih panjang. Lilati harita kurunyung tilu jelema nyalampurkeun ka dinya bari jeung rada-rada gedeg Mang Acep mah katingali we legeg jeung rada sombong. Punten Ramana Uten nepangkeun ieu Pak Haji. Tah ieu Pak Haji ieu. Abdi Ramana Uten. Pak Haji lalaunan cengkat tuluy nyampeurkeun. Melongsekeut Pak Haji Hamid ka Mang Acep. Mana bapana si Uten teh? Abdi? Saha ngaran teh? Abdi Perdi. Si lainnya teu ka anak. Kan tenan. Nada Mang Acep ngaleutikan kulantaran Pak Haji Hamid molotot. Naon si lain tadi papedengkring ngareupkeun kuring? Henteu. Kurang kumaha kuring kabeh di dieu. Si lain menta 10 juta. Sok peuting dibikeun ka Adang. Ya Dang. Sumuhun Pak Haji. Mang Akim langsung melong ka Mang Adang. Punten Pak Haji. Saha si lain? Abdi karasan rakana ieu Ramana Uten. Aya urusan naon si lain datang ka dieu? Punten, abdi jajapun adi. Laras Pak Haji wong ieu masihan 10. Neng Mirda mere 10 juta. Laras Padang. Sumun. Katingali harita bohong na Mang Adang langsung kabongkar. Mang Akim mundur salengkah ka tukang bari ungut-ungutan. Mang Acep katingali sieun ku Pak Haji Hamid. Turta Mang Acep katingali semu keheul ka Mang Adang anu geus kabohongan. Ieu malah geus teu seur catur ayeuna mah langsung we abdi bari kadah kumaha aya abdi. Den laporan heula ka jero. Bejakeun ku Deni itu nu rek donor teh datang gitu. Muhun Pak Haji. Langsung urang ngagedi keterokan panto. Terilah ya salah seji suster anu mukakeun panto bari pok cumarita. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya sus, itu dari keluarga Uten yang mau donor sudah datang. Oh iya sebentar Pak ya, saya panggilkan dulu dokternya. Eta suster ngaleos tekong silila dokterna nyampeurkeun bari pok cumarita. Iya selamat pagi Pak. Selamat pagi dok. Udah datang? Udah dok. Langsung aja bawa ke sini, nanti kita periksa di sini ya Pak. Iya dok, sebentar ya. Mangga soalnya Pak Haji, ayeuna we. Maaf suster, bisa nggak saya masuk? Satu orang aja yang masuk Pak, nggak bisa berdua. Oh iya, mangga we tuh mang. Ka apa dokter we kalebet. Oh mangga. Atuh bu saya Mang Acep mah ka jero.
turta Mang Acep semu kehel ka Mang Adang waktu harita bari ngadilak asup ka jero ruangan ICU. Katingali Mang Akim jeung Mang Adang ruwa sarewos. Urang tuluy nangtung api-api macaan poster dina kaca. Kadenge bisa jelas ke urang omongan Mang Akim jeung Mang Adang model kieu. Dang, 10 ning dang. Tenang, nangkeng di luar lah, tadi masyarakat di era. Pamungan lu bisa kebongkar. Cek Mang Adang harita berizin teka tinggali kunyem. Awas, ada pengkhianat. Ayah. Pak Haji Hamid tuluy bae ngaleret, Mang Akim tuluy tungkul, Mang Adang oge ngilu tungkul. Dina harapan hate urang hayang buru-buru jol Bumirda supaya Mang Akim kaciri turta supaya Mang Acep kaciri. Tetela geninganan. Bumirda can kaluar oge Mang Acep peges kaluar. Bari pok cumarita Mang Acep ke Mang Adang. Punten Pak Adang. Oh sumun Pak Perdi. Nun koma. Atos namanya abdi tos di Parios cocok pisan. Pak Haji puntennya di kantor dola abdi bade transfusi darah di Payun. Nah iya nomor matos aya Pak Hakim atuh jajab atuh karep ayeuna sakatenan. Punten Pak Haji abdi nemu telah Pak Adang kanggo jajab ka Payun. Ku Deni atuh anterkeun nya. Serius ku Pak Adang weh. Pak Haji nuhun pisan abdi tos diangkeun. Mugi-mugi we pun anak si Enga Damang. Amin. Sok banget. Engalnya sing tangawaler. Cek Pak Haji Hamid bari nangtung manehana tuluy manggut. Geus kitu Mang Adang Mang Akim atuh jeung Mang Acep ngalaleos rusuh pisan maranehanana. Curiga urang nu sagede-gedena waktu harita. Tuluy urang ngomong ka Pak Haji Hamid pok urang cumarita. Kumaha pami abdi nuturkeun ka Payun teh sawis bios? Keun bae lah antep den da piraku atuh teh nyaah ka anakna. Urang mah kurang kumaha di dieu. Melaan teu sare ceuk paribasana melaan anak manehanana. Ieu mah keun deh kudu tanggung jawab ti bapakna. Cek Pak Haji Hamid manehanana pinuh kayakinan yen Mang Acep teh bapakna. Urang menggeus apa segala rupana. Ngan teu hade lamun teh mah urang ngomong ka Pak Haji Hamid na waktu harita. Tekung siwe ti harita, Bumirda jeung Mah Haji ngaganeung ngaleumpang nyalampeurkeun. Bari Mah Haji pok cumarita pangeulana. Ih, bapak makalah kadetinggalkeun mah di ditu. Aduh, kageingkeun kudu sasapu. Aduh, da mama gurgar jeung Neng Mirda atuh. Punten Pak Haji, abdi kaobohan. Teu naon Neng, teu naon. Tata cai na botol ya cai.